Wilujeng wayah kieu salam kenal ti sim kuring ti grup Saung Buhut. Oke kawan Wilujeng boleh. Waleo mana Waleo? Waleo. Ieu mah bade ngiring gareh-garehnya ngaramekeun. Ngaramekeun bae Atuh sate acan nyanyi mah promosialnya. Nyokeun pantosana panginten Kang Eba Raya sadaya. Sim kuring panginten gaduh channel YouTube-nya nyokeun di Bantos di Samerek. Namina Saung Buhut. Mohon terus disebar. Mohon dina TikTokna Saung Buhut official. Kang Uhad berhubung ayeuna nuju di rumah makan Saung kopi hawu urang canakeun we mohon kadaharan Sundanya dari dia ge aya menu naon jengkol terus asin lalap sama sanguna sangu akil mantap terus di balik mana ya Wilujeng Sumping oh kita lihat siapa kadaharan Sundanya beli air wadai joget ya siap aduh awasnya beli pada kemarin beli air wadai joget ayo kurang rame aduh coba lapar ya kadaharan orang Sunda tenaga luar biasa hanya kesok sederhana matang raos dituangna contohna rasa nikmat kacida lamun dahar jeung pais pedang ditambah ku bala-bala tong poho karedok lencang komola butuang nang karedok banget sila istri mah empong cai wadah dina batok yakin tuang pasti makarewo ayo kapoyong aduh apa lah makan mauan bukan rumah makan tahu kopi awu mantap minum terus nyobian menuci kopi dileut nadina saut awi ngomong pari ayam belum hui yakin pasti hoyong nambah deui Allah raos bisa nyobian bajigur dileut tujuh hujan ngaguyur disarengan ku kue juntur di opi bareng jeung dulur Dobian liwat khas kurang Sunda tuangna bodram sareng mitoha pamajikan nu wisiganana kuring mah tinggal laosna kuring mah tinggal laosna kuring mah tinggal laosna mantap ya kadaharan Sunda leres mantap tuh Wilujeng Sumping ke Kang Julko mana oh ya Kang Usup Wilujeng sok mangga aduh hampurannya oke beres dia dibayar tuh dong jadi apa aja dong mirap iraha bade mayar mastaka atos jangar ulah hayo isuk sore balik bayar besok hese bicara eueuh jeung alus pisan darayosna kita imah hese kadang api sare bayar heula atuh utang update terus keur madang cicil we aku samentang hayo terus ari hutang masuk hese milik terus eueuh kan capek ari hutang masuk poho ngadadak poprok gesok ngaco aduh keluhan Bang Dian bukan apa hayun oke oke dibayar dulu nah Kang Koboy kabayun Bumi jengkeun beki
dikit geus bolak balik lagi urun samping bati budak penta hayang jajan teu dibere kalah edan pamajikan hayang dandan wayahna engke antosan hampura anjing bayar heula atuh hutang update terus seger mana cicil WA tuh samentang hayo terus iinditan udah sampai ari hutang masuk hese milik terus eueuh kacape ari hutang masuk poho ngadadak ngobrol gesok ngaco aduh tarikan yang majata bukti jeung nyata eta bensin jadi naik geus pasti karasa hargana asa dijengkek karasa tepungku kakuringna beuki ripu keur sagala hese usaha sepi wae bunga jalma leutik ulasina dijumpali bagjakeun jalma teu boga ulasina asa disiksa bawahan ka payun Bawahan Kapayun aduh pertalita mana aduh nampak nanti pasti kabeh bakal milu naik dimulai angkutan tapi ka harga cengeng usaha bubur kanu aya dadang leuweung gunungan sok acuh nerakas bonembal eueuh nu diimah riweun pepana butuh pamajikan ngeluh token beak gas ge eueuh bungakeun jalma leutik ulasina dijumpali bagjakeun jalma teu boga ulasina asa disiksa bungakeun jalma leutik ulasina dijumpali bagjakeun jalma teu boga ulasina asa disiksa ulasina asa disiksa ulasina asa disiksa ya Kurang sareng we manggihan duet. asik Lanjut lah. Bawahan anu BR sing bingang anu teh kenging ulah alin mana ya diri ya sing sabar. Udah ada lagi. tapi ge sabar Pilih we manggihan. siap realita di zaman ayeuna kahirupan menikah rasa susah mere bantuan loba nu salah nu beunghar menang nu saksara susah leres lompat ka lembur tatangga nu rejek emas pas sagala nampak giliran ini mah beda dan saukur ditanya jeung didata aduh karunya aduh karunya pisan kanu jempol sauna bade kenging sembako dimana ge sagala dipoto nyata masa ukur di bobodo sing sabar we ka jalma rusa-rusa iya cobaan menjadi gelisah gedekeun terus karena ibadah yakin Allah mah pasti mere berkah sing yakin lompat ka lembur tatangga emas pas sagala nampak giliran ini mah beda dan saukur ditanya jeung didata aduh karunya pisan kanu jompo saurna bade kenging sembako iman
foto nyatana masa ukur di bobodo sing sabar we kajal manusa-rusa iya coba antum jadi gelisah gedekeun terus kana ibadah yakin Allah mah pasti mere berkah yakin Allah mah pasti mere berkah sing yang atur nuhun Allah mah pasti masihan Wilujeng wae kieu Kang Esa. Wilujeng sonten kasadayana para tamu undangan Wilujeng Sumping